Ini papaisnya berapa biji, Neng? Berapa? Hah? Woi! Bebek aing bandor. Itu cek si Obos adukan garing cenah. Buru bisa dipecat. Ini parah nih. Hah, udah kletik. Is, jangan panggil aku budak kritik, Paman. Aku sudah buluan. Enon, King? Yo, Cil. Pangamerakeun urang sinematikan di dia yo. Oh, sok gampang ku aing ka dieu. Oh, sok. Kala di halaman. Sok, Siap. sok. Plastik. Si rada keren atuh. Geus lah. Geus. Cik mana nih ngari aing? Sok, cicing dah. Anjing, mantap kieu euy. Nah isiana naonan kunyuk. Nah, kumaha kitu, King? Dulu tah. Iya. Bos arek istirahat dulu hasilnya. Gitu gua lauk hasilnya di imahnya. Oke, siap. Masa gini telah nanya. Oke. Halo. Iya gitu. Jual ikan segar. Oh. Ya. Lu jalan lauk na mana? Jajang aing mah jajang. Kevin, panggil aing nungguana. Di serius ieu mah jang, abek meuli. Meuli lauk naon? Aya lauk nila sabaraha hargana? Betul loba teu. Butuh mah ya. Oke lah, uang nanya kenal ka bos aingnya. Luat. Bos. Bos, itu aing lauk nila sabaraan. Nila naon nila gede nila leutik ya. Anu gede Anu gede mah jual 35 aja lah. dulu 5. Nah, 32 ge jual. Oke, siap. Dulu 5 cenah. Oh, 35. Ari lauk mas sabaraha lauk mas? Aduh. Oke lah, uang tanyakeun lah. Kok belum teu mah sekalian tadi nanyakeun teh. Bos. Bos, itu lauk emas sabaraha? Lauk mas mah jual 28. Dua genep penjual Cil. Ayo we nanyakeun wae lauk, harga lauk kan apa Cil? Dua genap. Baheula harga lauk. 20 genap ribu bos. Jual 2 genep ge lah. Siap. Dua genap cenah. Oh, 2 genap. Ai di dieu aya lele teh, ah? Aya. Naon di meuli deui lele. Ih, ieu mah abdi mah naroskeun we heula, ah. Jadi ayeuna lauk naon we atuh nu puguhna? Ya, ah, kade geura. Cari kala di dieu. Jadi ayeuna mah abdi teh ka dieu teh naroskeun we heula hungkul, ah. Balongna can anggeus itu teh. Lain meuli. Engke, bade meser mah. Kan gua balongna hade. Lain ayeuna. Engke, ah, bade meser mah. Kan engke. Kan apa mun balongna ge can waras? Oh, jadi moal ayeuna meser teh. Moal ka ayeuna mah. Sok init moal. Kok aing dipapagan ya? Sok init. Punyuk teh sugan aing meuli ngaron tanya hungkul. Kuya. Aya opat teh model kieu aya banset truk aing. Itu tuh, Faisal tuh, beli bajigur. Bajigur. Mana hayang? Hayang mana tuh dina? Kayak 10.000 ya. Dua. Dua aja mana aja, Bang? Mau apa aja, Neng? Ini ya, 1, pisang 1. Ini apa, Mang? Ada naon? Bade meser. Oh. Ini papaisnya berapa biji, Neng? Berapa? Woi! Papaisnya sabaraha?
Berapa tadi ya? 2 kayaknya. Oh 2. Tuluy, naon lagi? Sama ini kurang. Ya. Jang. Beli naon? Eta sabaraha eta nu si Neng? 10.000 Jang. Oh, 10.000 Mang. Bios ku abi Mang ya. Nu si Neng mah dibayar. Wah, bius atuh tekedah. Iya. Mang. Ih, makasih ya. Iya, sama-sama. Ya, teman. Ayo Ujang enak pesan naon? Urang mah mau jadi, Mang. Pan dieu eta pangmayarkeun tah. Anak muda demi awewe ngebelahan manehna. Terjadi. Ingat kata Sunggokong anak muda, wanita itu adalah siluman. Bajigol. 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 Nama naik, paisa. Beak, Pak. Siapa beak rumah? Pan batur kita di Mario nih. Oh, pan bagian urang mah. Siapa aing ngadakuan. Siapa tuh dah wah kayak sana yang mau baju aing kayak aing ngerti heula bete ku batu mantel. Paling orang ku batur. Mana tuh kita kali kali kopi we? Tah, tunggu eta duit na terang gerak, Pak. Sabuat ti dieu ka ditu, da eueuh gerak. Hi, aing mana duit eueuh. Bajigur teu meunang sia mah. Kuas budak pisan sia mah labatan si burik. Dih, nah ieu gitu kumaha temen lain milik we, Pak. Kan sia gitu lain milik nah bal teh. Gua satu kaman ieu aduh. Iya, aya bingungan. Pop. Belum pinu teh tuh budak leutik ya. Buru Mang Jek yeuh. Sah. Ieu kumana sakedeung? Naon? Tuh. Halo sayang. Iya sebentar. Heeh. Tungguannya di juru dinya. Sakedeung sal aing aya perlu lah kayak dibere rokok. Ulah lila. Heeh. Maafin sayang, hanya udah meeting dulu. Menililasan. Ya maaf. Kamu sorangan aja. Sal. Naon, Mas? Ai si Mang Jek kemana ya? Si Mang Jek teh tadi teh duka da ka ditu tuh, Bos. Aduh. Tang. Tah. Heeh. Oh, nya siap. Mana uangnya cepet? Ini sayang. Masa mandor cuma ngasih 100? Nanti sama Adi TF-in. Gua bawa uang cash. Kalau akan uangnya selalu di ATM. Nanti sama Adi TF-in. Emang mau kemana sih? Mang Jek. Cek si Obos adukan garing. Katanya mandor. Itu buru cenah adukan garing. Mau gawe itu. Bandor. Bebek aing bandor. Itu cek si Obos adukan garing cenah. Buru bisa dipecat. Aduh. Dia tuh tukang ngaduk, bukan mandor. Itu mah tukang ngaduk teteh.